Kapayun lenggahna Kakang Semar kaharep mah kapayun wa adu aya anak nampi datang pembagi saliranu kalayan nyangakeun sembah pangabaktos kahunyuk juragan pangaulaan rekantun kasepuhan ti jajar sok kalima nonai kaduana ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna maklum Siri sabumi carasa desa jawadah tutung biritna sacarana pilih ayat cara nuka canak di padesaan nuka bantun di pakampungan nuka jingjing di pakemitan nu tesap sareng mamanahan mugi luntur kolbu jembareng manah nu ditedaku disimap di ayana pada-padakan halayan ieu teh jisim abdi nyaeta nyerengan juragan Gatot Kaca ka dieu saurna padungdengkeuneun palai disarengan ku jisim abdi mangga sejang ngupikeun disapengkeureun ku memang aya padungdengkeuneun semah laras si cepot si dawala si gareng ka dieu nu mawi di luar kalarasan biasa we tepang sareng awawan biasa we si eta mangoloan kopina memejehna keur tiris ieu mah bari nginum kopi cupu manik dibarengan ku coklat kita ikut tekep adu manisna luar biasa adu manis banget nya cocokna ai jarum coklat teh tina sagala cuaca berselera dina cuaca tiis dina cuaca panas dina cuaca mejehna teu weleh nikmat bari ngopi matak sok satia kana coklat kita teh pangeunah-ngeunahna rokok teh rokok meunang pamere eta deunana beuleuh pamerena nya tong dibiasakeun teuing kitu teh teh kalakuan punta penta kitu nya laras kun laras ansah jeung ajeng aya pikir sanaon ieu teh rama pamah tah nu mawi aya pikir sanaon ieu teh nu cobi ulah ieu kasih saperkara mangahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan hidup bisa nyosan kana pangangkir mah timbal saperkara na deui sono kulawas bisa tepung lawung amprok jonghok tepang rarai nyaeta ku ayana gawe sewang-sewang mang di ieu wewengkon Madukara atuh hidup di melajang tengah anu sami-sami pada aya dina kasibukan sewang-sewang pikeun ngeuyeuk dayeuh olah nagara timbalan malah mandar anu dipunut negara Amarta sing leuwih ronjatna tina sagala rupa hal widang kagiatan kalayan pikeun kamaslahatan sakumna warga negara Amarta malah teu saeutik anu norehkeun kageuleuh ka urang-urang Pandawa kaceujeup anu datangna ti lawan politik pajar cenah para Pandawa
ngajadikeun dulurna ngajadikeun barayana teh jadi pamimpin di negara hartina teh nepotis tapi isu masalah teh bisa ditepis kulantaran anu jadi anak anu jadi dulur geus jadi ahli dina widangna tau margi sagala rupa hal oge dititah teh kudu nitah teh ka ahlina lamun lain nitah ka ahlina teh meureun tunggu karuksakanan tau sakomo bari jeung anu jadi pamujian balarea Gatot Kaca hiji lurah tamtama bebenteng negara Amarta anu parantos kasohor kaceluk ka kadang ewu ka koncara ka mancanegara ka jamparing angin-anginan mangarasa reus kulantaran nu jadi anak geus sabiwir hiji tina kahadean malah pan ngabahurak sak jabatan oge DCP jadi kepala daerah di wewengkon Melajang Tengah atuh di di militer jadi lurah tam nagara pikeun murah naki serangan ti luar jeung di jero nagara tah eta panglima tertinggi di negara malah luar negara bakal mikir dua kali upama segrek ngajajah negara Amarta kulantaran di negara Amarta teh aya anu ngaran Gatot Kaca laras dak marukana teh kumaha nun tong bujeng hingga di perkotaan dalah di pakampungan oge eta juragan Gatot Kaca teh parantos jadi trending topik muncul bahasa ayeuna mah wujudnya FYP wae nya kerame juragan Gatot Kaca teh nya di negara Amarta teh kerame laras nuhun di negara Amarta mah kerame teh Gatot Kaca nya di negara asina mah kerame teh keur Bunda Korla ayeuna teh nya jeung si Rizky Bila anu balikan deui laras tah ku kituna menta supaya leuwih ronjat deui sing leuwih maju deui dina rupaha widang kagiatan sabab urang teh salaku ais pangampi ti negara anu sasatna urang teh diperhatikeun pisan ku masyarakat boh eta ngaliwatan kagiatanana boh tina laku lampah sapopoena timbala nu matak teh oge pentingkeun jeung heulakeun naon rupaha kahayang masyarakat mere contoh anu hade diestokeun pamang oge kakang Semar salaku sesepuh kampung kokolot desa laras wayahna menta supaya rojonganana dihana sagala rupaha hayang masyarakat tangtuna oge bakal dicumponan nanging dipundut sabarna teh kulantaran memang di puseur daya teh diayakeun skala prioritas heula mana diheulakeun mana nu dipandeurikeun saya mangga ulah nepi ka paing-aing jeung pakia-kia pagirang-girang tampian da ngamuarana hiji negara ngawujud jadi negara baldatun thayyibatun warobun gopur teh hartina teh ku ayana gawe nu rancage gotong royong antara pamimpin jeung rahayatna pon nya kitu deui rahayat jeung pamimpinna bangkeutan geula laras aku kitu teh amanah parantos janten kewajiban kangge jisim abdi sokomo jisim abdi teh di kampung teh diangkat jadi lurah nu mung nya kitu lurah soteh lurah ukur ngaranna dai kantor nama teu gaduh jisim abdi teh teu gaduh korpi acan nya eta we kalarasan dipercanten
pikeun jadi sesepuh kampung anu sasatna jisim abdi ngiring ngegerakeun para pemuda, para ibu-ibu atau kokolot-kokolot anu sejena sangkan leuwih gawe bareng deui pageyeuk-yeuk leungeun paantai-antai tangan nya boh eta ngaliwatan infrastruktur jalan boh tina kabersihan sareng sajabana margi di negara urang teh katelah desa wisata Sokomo di desa Jisim Abdi kuayana desa wisata pikeun ngirut jalma-jalma anu ngadon amengan anu datang teh ti turis lokal sareng turis di luar negara teh panginten dina lingkunganana panginten kedah bersih dina jalanna kedah leucir jeung kapayuna mudah-mudahan bakal lega sangkan leuwih ngaronjat deui ekonomi rakyat di padesaan margi da panginten seseueurna urang kota teh tuangna teh di kampung lumawi tangtosna oge dina infrastruktur boh eta jalan boh eta pendidikan teh henteu pati teuing ngandalkeun pamarentah tapi gawe bareng ngaliwatan swadaya sanes Jisim Abdi teu nepi kana bantosan nanging ieu mah bilih kaituna janten fitnah sareng sajabina leres daseur Jisim Abdi oge dipercaya jadi warga atanapi lurah di kampung teh Numawi seueur datangna fitnah Sokomo kamari zamanna kerkayaan virus corona katempuhan wah katempuhan nun katempuhan kumaha marokana dipuseur daya dipuseur negara teh manewai waktu keur ayana kopi teh pan aya bantuan ya sedengkeun bansos teh ditepikeunana teh kulantaran numutkeun kana data-data luhur sedengkeun data di pusat mah meureun nginut kana data-data nu kapungkur kadang-kadang aturan anu maot oge kabagian BLT jeung bansos ya numawi seueur anu malincangkeun teh kulantaran pajarkeun teh cenah Jisim Abdi teh sok ngahakanan bansos ya tah numawi teh oge panuhun we ka payuna sing langkung tartib sing langkung apik dina ieu ngayakeun bantosan bilih melengkung bekas nyalahan sing taliti ka payuna makular lain gede hulu eta hareupeun saha ngomong kitu teh mapatahan lo nuhun Kakang Semar nuhun pisan kana sumbangsihna sami-sami deui jabat di eta Gatot Kaca mang teh aya hal tepikeun ngeunaan diri pribadi mah timbalan ngeunaan anu aya patula patalina sareng sumpingna kasepuhan ti jajar sokalima paman Resi Kombayana daun ngeunaan naon paman perkawis naon nu paman amar Resi jaro bade kumang atanapi saena mah kumaha tuh saena mah kumang we ameh langkung waspaos kalayan langkung jentre non rupaha cariosan punten atuh Ki Jaro mangga kasep Gatot Kaca daun iya aya naon hampura saheulaanan ngarewonge saeutik ngaganggu kana waktosna lain teh sadarkana non rupa kasibukan urang dieu ya Ki Jaro nya timbalan tapi pangin teh rintih kudu tarapti kalayan nastiti ya memang ari pamujian mah luar biasa ka hidup teh tapi kurang hiji teh nyaeta hidup teh kurang masagi dina ilmu kabatinan wayahna pingkeun mun aya waktu guguru ka jajar sokalima
nya Pasantren deui gitu. masantren ka itu bari diajar jurus ka swatama kalayan rek di mandian di pabeasan timbalan naon modal teh cu Sabtu salapan berarti mawa we duit kencing 800 atau 8 juta nya timbalan kayak ditawajuhan ku ananang Sampai lancar tahunna. nah seri yang serikeun teu nur sok diangewe tatali peranti jisim abdi oge sami jisim abdi ge sok kitu jadi ya kasep gatur kaca tahu ya purwa di hatonan lingi saperkara sono mang oge sami kadua nanti eta memang mang ejang tengah haja dongkap ka dieu dina pudunan ngadudut tina tanjakan ngakiang inu datar ngagandean Gatot Kaca eyang datang ka dieu lain kairing ku cai kii lain ka bawah ku Cileungcang tapi manggul utusan nu jadi ratu ngemana-mana nu jadi raja sifatna tua Prabu Suyudana raja negara Astina raja negara superpower anu parantos jadi negara adikuasa anu dina waktu ayeuna teh nyaeta putra na ku anjeun kakasihna Dewi Lesminingpuri anu kiwari teh keur kaserang panyakit berang tega kana dahar penting tega kana syare leuwih waas lamun lumpat ka tempat syare anu gulungan ukur guguling dipake tilang kaeling dipake tilang ari panyakitna lain penyakit seperti biasa lain penyakit anu diubaran ku dokter tapi penyakitna penyakit birahi kulantaran eta Dewi Lesminingpuri teh ayeuna keur remaja putri keur memejeuna mineng geugelis mineng di make up eueuh deui abdi pikapala teh kulantaran eta awewe teh mikaci ka hiji jajaka parijeng teureuk na teh teureuk Nagara Amarta kurang Nagara Amarta itu kasih gimana awadai anu dipentak ku Dewi Lesminingpuri teh nyatana Raden Gatot Kaca kasih anu dipikahayang ku Dewi Lesminingpuri tah kitu kasih nu matak eyang anjeun datang ka dieu teh kulantaran minangka nama bade sabda panglama manawi sareng manawa hidup kersa katuang putrana wa anjeun nyaeta Prabu Suyudana iya nu matak etang-etang mang datang ka dieu teh mari mawa sabda panglama biasa nama awewe kalaki Dibalik. Keun wae masalah eta mah nu penting mah patu turun keusik naik itu purun ieu daek meureun. Eta mah kuladun. Sok emut kuida. Wicara meneng-meneng lara den ati nira. Den ati
mega bodara aworlan mega putih lan mega putih Raden Gatot Kaca sakedapan boten ngawangsul marganepun peteng penggali hari margi jauh tina dugaan nggang dina sawangan tenyana kieu bakal merenuk kemangka dolohok bingung nu teu mangitung susah mana nu taya sudana kedah kumaha pijawabeunana nanging kunirahangan di kakawedaling lisan mekaten pengandikanipun omong iya kumaha kasep cobingan geuning si horeng aga kadeudeuk eta teh rupina sumping ti tuang eya tah geuning kasep sarebu ulah janten bendu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating penggali salira eya ai kitu sanes putra Gatot Kaca nampi kana pangasih sanes putra Gatot Kaca nolak kana kanyaha nanging dina resan ieu teh terang kalayan teu acan naon hartosna kalayan teu acan rangarosan kumaha sarna ka istri maksudna kumaha teh numawi kana mieun rumah tangga teh panginten kedah aya cinta antawis jenis jeung jenisna teu bisa disandarkeun rikana ridona kolot doana baraya tenan nanging ataw kedah aya cinta antawis jenis sareng jenisna di mana hukumna pertikahan teh kitu kedah yakin bakal ngawujud rumah tangga anu awet rajes di mana pertikahan panuhun ieu mah sing janten bahan katampi Halo. Jak. Masih temilu eta. Lain dudungan aing dilamar deuleu. Dibaliknya Kang. Aduh kebasih. Nasib nu kasep mah kitu. Nasib nu kasep nepi ka teu kapalangna aing jelema sangsara bari jeung goreng dodongis. Dunungan dilamar bari jeung ku putra raja deuleu. Saku tegep. Aing mah tong bujang hingga putra raja haya ka tukang lotek oge di baeudan. Nyetak kitu. Aya ku bagja lah dudungan aing kawin teh moal teu hajatna saminggu. Okah pasti atuh. Heueuy. 7 poe 7 peuting leuh. Moal sekali tanggap. Nya atuh. Bagja. Jadi seksi hiburan aing ke ah. Pasti atuh kadinya. Dadeukeut jeung seniman Kang. Dadeukeut jeung seniman dewe panjeung Kang Dani Naga. Wapare barokana wah aing mah barokana kumaha deuleu beres ah dayeuna aing rek gajar calung deui yeuh jadi leuy DP mah hilakeun kitu mangkaning Juragan Gatot Kaca mah eta teh tam-tama anu dipikasegan leuh anak ukutna Pak Jenderal teh. Bapak Haji Alpan Baharudin. Oh, marukana nyaheun pisan ka Juragan Gatot Kaca. Asep wis nyaheun teh. Luar biasa deuleu ya. Kumaha iya. Sagaru pihak pertikahan teh moal ngawujud upami teu cinta antawis jenis sareng jenisna. Tuluy panuhun ulah bade maksa Allah kasep timbala upami hidup ieu mah sing leuwih kaharep tingalina visi misi kaharepna kasep masa depan mah tinggalna maksudna kumaha apa kana sejarah anu tangtu ya yen sajarah Pandawa jeung Kurawa teh silih petik pati ti leuletik ayana mangsana
anu sakuduna negara astina teh hak milikna urang-urang Pandawa ayeuna bisa dibikeun ka urang-urang Amarta ka urang-urang Pandawa naon sababna sabab ieu teh bakal jadi jalan pentas jadi cukang lantaran pertikahanana hidup jeung Dewi Lesminingpuri cing inget kauntunganana kasep di mana anjeun ngeboga turunan ti Dewi Lesminingpuri yakin moal kasademikeun ieu tata kerajaan nagara astina teh lintang ti katuang putra ke di mana nikah ka Dewi Lesminingpuri masalah Jadi mau kamatur. ampun iya sanes eta anu dipiarep ku putra Gatot Kaca pati-pati putra Gatot Kaca oge kedah aya serheula ka istri manya kasep can aya sir kumaha ieu teh asa teu ngarti eyang teh sakitu geus bewos hah sakitu geus bewos da meureun dina umur oge geus kolot tidak teh di malam eta kumis saya uwi saeutik muni eleh ku kades dede diwangun harja nya calon newan bejana hah piraku kasep da meureun teh anjeun teh sok ngulili ka tepis miring anya celaka padesaan sok ngapung ngawang-ngawang meureun unggal ka padesaan sok aya meureun awewe wae mah aya anu geulis aya anu manis sok aya meureun ibu-ibu atawa awewe gadis nyeuseul di walungan katempo kasingsatkeun ping-pingna teh katingali ngapleklak kumaha rasa eta biasa wae teu geuning oh sir ya atawa ibu-ibu keur bulucur mandi di pacilingan sugan pernah ningali pernah kumaha rasana biasa wae ayo bukan ini lebar dulu ningali SP biasa wae teu geuning waduh dayang mah tong bujeng hingga panggijeng awewe naon tayang kumaha aya cangcut we di poe nya di kitu da ngalepak eyang do teh eling nya bo cangcak cangcutna geus kotor Mau bersihkan. nah situ seri teu non meuni sami-sami si mabdi oh sugan teh beda nya kijaro bau kumaha tuh waduh era ieu eyang ieu mangkana geus janji ka Anger Sudana yakin bakal jadi hasil ngalamar teh ayeuna emang di mana balik bermawa paisan kosong teh hasil teh waduh apa cek kijaro bakal hasil mah teh jadi kieu geuning bakalan teh nya cing wayahna kijaro olo Gatot Kaca bau memang ieu mah pikeun urang salarea tingali mah kahareupna ai bogoh manuturkeun ka hareup oge bakal nuturkeun maksud mah ieu mah daek we heula da upami seug mah bogona ka Abimanyu yakin ditikahkeun ayeuna keneh ka Abimanyu kengkeng ya ngan kulantaran ieu mah bogohna ka Gatot Kaca wayahna daek ampun paman ampun yang gunungan aing nolak leueuh udah barisan bager kang atuh nurungan padahal mah nyeuil lelepre ka tukangnya da aing hayang kawin mah udah pasir ya kang atuh geus lila aing kedinginan pasir keun bae aing mah beke oge awewena nu penting mah yang kawin geus lila aing dudak teh kieu Mau diberi tiris gimana samkel. geus jangar kanu tarang teh aing teuris kieu mah Semua jerawat, semua jerawat. meus jerawat kahayang gede aya hasil henteu ayo gede amak Palingan rungsi wae akan. ampun paman wayahna kasep sing daek anjeun ampun paman atawa kieu we atuh kumaha paman dibere tanjakan kumaha maksudna dibere waktu pikeun pabalik pikeun mikiran ieu kahayang eyang anjeun
kira-kira ieu mah cukup teu 3 poe ulah 3 poe saminggu ulah saminggu sabaraha poe atawa minggu atawa nyuhunkeun waktos we kaula mah 30 tahun deui mah paman 30 tahun nya Raden Arjuna asa diheureyan ku Gatotkaca timbul nafsu ngagudug amarah teu kawadahan panyarta lila asa dicook gado ai nanaonan kitu peda kalakuan teh sia tah plototan tuh mah gitu dipandang jelema leutik atawa naon sia nepi ka kalakuan teh sia ampun paman kurang ajar sia deuleu sia lamun sungut teu bisa nyarita pancaroba nu bakal bisa ngajawab. Sobat. Semar Patra naya loncat ka payung. Ayana. Aduh ayana nu. Kitu eta kasaliran luluasan kitu nyanak tegaman pun tenagan wah ulah kapayun wah sawios panuhun simpen deui eta gegaman ieu teh tuang putra sasat tulang tonggong negara anu bakal bisa teraskeun tapak lacak salira panuhun simpen deui eta gegaman teh aya nafsu nu matak nyingkas sesemar nanaonan sia ngahalang-halang goblok nanaonan bapak aing teh pes hayang jadi pocong mumun hiling nyingkah la ilaha illallah la bapak sia tina itu wawanianan heuleu wawanian kumaha dudungan keur marah-marah lagi nyeum duit leuk Gusti alah Pak cicing jaginya halah Gusti nanaonan bapak aing wawanianan kitu nya naon rek becak ilmu kita debus gitu Gusti nu agung halah wah leluasan wah sagan nanaonan sia pipilueun kana urusan sanes pipilueun
margi ieu teh tuang putra anu bakal bisa neraskeun lacak salira di mana parantos ngantun panuhun sing langkung jembar emutanana. Nah, sudah, hei. Sia teh ukur kekeset deui goblok. Dia nangka ukur kekeset sudah. Sawios atuh tengah jadi kekesetna we jisim abdi nu. Tengah bumi teh kekeset mah panginten jisim abdi teh paling kalotor ka tengah bumi teh. Coba ngelawan lauk buruk milu mijah sia. Seun saya kene lauk buruk milu mijah bisa hirup keneh tibatan lauk mijah milu buruk kalancur sadayana. Lah. Nepi ka malik-malikeun. Bunyuk da teu dibalikeun mah tutung nun. Hau da sia tutungna keprok. Sia. Nepi ka teu ngeunteung sakehe. karo mari Kemana karampe si petir? Agan tepihan. Wah, luasana nyingkas coba. Ulah pipilueun sia. Agan ieu teh kadar salira nyingkah. Agan tepihan. Ai. sakilat Kurang ajar gara-gara sia. Karpae sia. Sawios jisim abdi nun. Aduh nepi ka kitu. Ayana. Gusti nu agung. Naon sia panojo sia di Ciduhan. no duduk Kasyaka tadinya nu. Di ais di zaman letik di ongkret di zaman lemet teh. Di akot di zaman bolon teh kalakah mulang tarima ku di Ciduhan ayana. Nuhun agan. Kalakah nuhun batur mah dibere THR nuhun teh. Dibere cidu nepi ka dibere jeung lamokot hejo. Abog idiot sia. Nyika Semar. Sawios ieu nun jisim abdi we paehan. Ai nepi ka kitu kalakuan sia. Penasti keresah yang Semar Badranaya maksa ditincek ku Arjuna. Nanging dadak sakala leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana tina leungit tina paninggali sarea kurang ajar. kalau kita mah Si Semar leungit kemana kah abong kena kajajaden eta jelema paengan tepuguh pancakakina ceuk ama oge kasep montong make ejeung dituturkeun nu kitu patut paengan lagi wae cengcelengan teh. temu kutu kitu bari nu kitu Yakin teu budak hideung tah. Tuyul teh nya. Ki Jaro bau imbalan kumaha tuh? Gatot kaca ka kaburan si Mareungit. Sawios tingalikeun we. Para bodega. Kula. Menta supaya bewarakeun ka sajumlah para tamu. Terus tewak si Gatot kaca. Mangga. Ieu hayang kurang teh. dinya gitu Ayeuna hese di alapatina ku urang-urang Kurawa ayeuna getreng jeung dulur jeung anak. Bapak jeung anak. asli paehan Aswatama tahu. Wayana saksian. Marukana kumaha. Podaran Jaro sigal kaca podaran. Pencet yang irung ketuman. Nya. Dudut celina. Meh bonge belah katuhu tuh. Becek lisi hiji. Nya. Supaya mepek dulu. saha tadi kumaha Iya bibit rujitan tidak. eta cucukna teh eta Lah. Naon teh? kateuing ya Ayo nengah kain.
Sang eta. Ya, di tengah gua dulur. Waspada. Nah, udah teh. Bukan deui. Ini tertarik ke dupakna. Nah, lu gitu. Kita segera anak Pira kudu ngejebak gitu atuh ulah. Cempe. Cempe. Menyereungit manyun mah. Lawan. Nah, lawan. Marukana kumaha teungeul, Arjuna teungeul. Jangan sangat gitu kan teh. Telat atuh. Pade. Si koplok. Rasana teh lantik teh. Koplokan aing si objek lagi. Geuning. Nah, si teh. Hah? Bete donyo. Wawaniana nepi ka kitu ka aing. Bete kolot wae. Abong ke bibir teu diwengku letah ketulangan ngomong sakarep ingsun di dinya lur. Seunahna we. Oh. Nah, naon? Samane mah. Di mana-mana datangna dorna setiap datangan ku dorna yakin bakal rame we kejadian teh. Aya rapat kamale pamana. Na teu hayang ngajin perdamaian di dunya. Hayang aman di dulu. Kalakuan kitu peta abong kena resi, abong kena pandita, abong kena praratu mikayungyun para menak mika syarap kolot ngesto budak era dengan mika deui. Naon teh? Aduh kita naon cenah. Eta Arjuna jeung Gatot Kaca nepi ka pasyakeun balokana ku si lain pan. Atoh nempo anak jeung bapa pasya. Atoh. Bapak kuring nepi ka ngaleungit, hanya turun anjing. Coba. Tau sok kitu lur. Ini anakna tuh. Lamun heueuh bapak kuring jeung itu bener itu genderuwo meureun. Tau sok kitu dinya ngahina tuh. Ngakuiku ngomong di lokalingku sangkan batur ngagugu pada tukang tipu si lain teh.